warahmatullahi wabarakatuh. Tepang sareng Abah Hendra Iskandar di SMP Hiji Pabedelan. Tangtosna dina acara pengajaran bahasa Sunda. Jejer nu baris dipidangkeun ayeuna nyaeta perkara biantara atanapi pidato. Tangtosna hidup sering ningali jalmi nu biantara atanapi nu ceramah tah barudak aya 8 padika ngeunaan biantara nu kahiji wangunan biantara atanapi arti biantara. Biantara nyaeta hiji kagiatan anu eusina mere informasi di hiji jalma keur jalma loba atanapi audien disebatna. Jalmi anu pinter biantara disebatna orator. Padika nu kadua nyaeta tujuan biantara atanapi pidato. Aya 3 tujuan biantara. Diantarana nyaeta hiji pikeun mere informasi ka jalma loba, anu kadua mere pangaruh ka jalma loba sangkan milu kana naon nu dipiharep ku nu biantara. Anu katiluna nyaeta biantara pikeun hiburan. Nah, eta 3 tujuan biantara. Padika anu katilu nyaeta sifat biantara. Aya genep sifat biantara nu kahiji biantara pembuka biasana dilakukeun ku MC. Anu kadua biantara pangbagea atanapi pamapak. Anu katilu biantara pengarahan ka hiji jalma kamu jalma loba. Anu kaopat biantara laporan. Anu kalima biantara pertanggungjawaban sareng nu kagenep eta biantara peresmian. Lajeng kana padikan kaopat dina biantara nyaeta teknik biantara. Aya 3 teknik biantara. Nu kahiji nganggo padika ngapalkeun. Jadi salameh biantara diapalkeun heula. Anu kadua padika dadakan. Jadi jalmi biantara langsung ngadadak. Masihan biantara atanapi pidato ayeuna jalma loba. Anu katilu biantara atanapi padika naskah. Biantara bari maca naskah. Salajengna aya 5 tatahar atanapi persiapan dina biantara. Nu kahiji pangaweruh audien secara umum. Anu kadua tiasa ngatur waktu biantara. Anu katilu milih kecap atanapi kalimah anu efektif. Anu kaopat dina tatahar biantara ngagunakeun ilmu pangaweruh nu dipimilih. Jadi urang kedah jembar. Sareng anu kalima paham kana jenis-jenis biantara. Barudak padika salajengna nyaeta nu kagenep unsur-unsur biantara. Unsur-unsur biantara tangtosna aya 3. Nu kahiji naskah biantara atanapi tema biantara. Anu kadua jalmi nu biantara sareng anu katilu tangtosna audiens. Padika salajengna nyaeta padika nu katujuh susunan biantara. Susunan biantara tangtosna aya 3. Nu kahiji bubuka dina biantara. Contohna
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur hayu urang panjatkeun ka Gusti Allah nu murbeng alam. Salawat sarta salam mugia dilimpahkeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu kepala sekolah hormateun simkuring, ibu bapak guru hormateun simkuring, sareng satrasna. Tah eta contoh bubuka biantara. Anu kadua eusi biantara. Eusina luyukeun sareng naon anu bade didugikeun. Susunan nu katilu nyaeta panutup biantara. Misalna rupina pidato di simkuring cekap sakieu heula. Hapunten bilih aya kekirangan. Can eta contoh panutup biantara. Barudak padika nu kadalapan nyaeta hal-hal nu kedah diperhatoskeun dina biantara. Aya 7 hal nu kedah diperhatoskeun. Di antawisna nyaeta hiji suanten ataupun vokal kedah jelas atrak. Anu kadua lentong, pami dina bahasa Indonesia nama lentong teh intonasi. Anu katilu pami biantara nang bahasa Sunda kangtosna kedah nyunda. Anu kaopat nyaeta urang kedah biasa ngatur anapi linai ka basa anu sae. Anu kalima ulah rusuh teuing kedah rileks. Anu kagenep urang kedah jembar pangaweruhna sareng ilmu anu aya pakaitna sareng naon bade dibiantarakeun ku urang. Sareng anu katujuh pangtosna urang kedah mibanda rasa humor supados biantarana ulah garing. Tah eta 8 padika dina biantara. Oke, abah bade mintonkeun contoh biantara ka hidup sadaya regepkeun ku hidup teleuman naon eusina. Abah ngahaja milih eta nabi masihan contoh biantara ka hidup ngeunaan anu keur mahabu ayeuna nya nyaeta temana ngeunaan COVID-19. Pek kira regepkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puji sareng syukur hayu urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Dina dangan ieu urang masih dipaparinan kasehatan sareng kakiatan tuk dugi ka tiasa kempel di ieu lingkungan. Salawat oge salam mugia dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, dina ieu kasempetan simkuring bade ngadugikeun hal-hal anu aya pakaitna sareng hiji panyawat anu jolna anu disababkeun ku virus nu jolna ti Cina nyaeta naon? Leras COVID-19 atanapi coronavirus DC. Kunaon disebut 19? Sabab eta virus ditimukeunana tahun 2018. Ieu virus mangrupa virus nu ngabahayakeun tiasa nular ngalangkungan cai cidu lamun urang bersin atau nabi batu tur nempel ka jalmi sanes tangtosna tiasa langsung nular atau nabi nempel ka eta jalmi tur ngagaduhan masa inkubasi 2 minggu. Jadi jalmi anu katular virus ieu teu ngaraoskeun gejala-gejalana salami 2 minggu. Pamitos menjelang 2 minggu nembe karaos ku anjeunna. Gejala anu ditimbulkeun ku ieu virus nyaeta batuk-batuk, demam ataupun panas awakna sareng sesek napas ataupun eungap. Ieu virus tiasa dicegah ku jalan urang
hirup bersih, sering ngumbah panangan, leuwih sareng aturanana, cicing di imah ulah kemana-mana, ngajauhan riungan, tetapi ngalakukan istilah nama social distancing. Hadirin, rupina eta paparan perkawis COVID-19. Rupina pidato tisimkuring cekap sakieu heula hapunten bilih aya kekirangan hatur nuhun kana perhatosanana cak bilih taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah barudak rupina eta pedaran ti Abah Hendra mengenaan biantara pamugi aya mangpaatna kanggo hidup sadaya. Ayeuna aya pancen atau tugas di Pak Hendra cingpet cieun naskah biantara di bumi hidup temana mangga bebas. Barudak rupina cekap sakieu pangajaran ti Abah Hendra pokok bahasan biantara mugia aya mangpaatna kanggo sadaya. Hapunten bilih aya kakirangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.